Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya Serana Nayara, X MIPA 8. Dongeng entok emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida maratna cicing di hiji saung gubuk nu geus reot. Mang Julin ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entok, hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheunana ka eta sakadang entok teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya, malih garwa mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran oge dititah ku Juragan Lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku Juragan Lurah teh. Kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entokna dikencarkeun di buruan gubuk teh. Tara aya hariwangan. Balik ti sawah wanci sariak layung, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge abdi bisa. Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampihan entok di juru imah. Isuk-isuk keneh, Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana ti juru imah. Panasaran, manehna tuluy nyamperkeun cahya eta. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serapna ti tadi teh tina kandang entok. Sing horeng teh entokna endogan, endokna endok emas. Mang Julin pepereudeuyan nyagap endok teh. Manehna kacida bungahna. Ieu endok emas, emas murni. Bisa dijual ieu mah, gerentesna. Poe kadua, kitu deui, entokna ngaluarkeun endok emas hiji. Kitu saban poe, sakadang entok teh endogan deui emas hiji, emas. Nyapuguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entok, jeung harta liana nu mucekil. Entok teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe, Mang Julin ngarasa capek mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entok pikeun mawa endok emas pirah hiji. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabeleh entok ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entok. Ari geus dibeleh entok teh teu kaciri emasna naon. Malahan entok teh kalaka paeh. Mang Julin teu bisa ngabebena hartana. Manehna jadi miskin deui. Sabab unggal poe teh hartana beak dipake kabutuhan sapopoena. Amanat tina dongeng ieu teh nyaeta arurang kedah bersyukur karna nanaon anu arurang gaduh sareng getol nabung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.